Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, wilujeng patepang sareng salsamina dina acara Warta Bogor. Warta anu baris kapidangkeun nyaeta korban longsor di Desa Tenjolaya diajar di tenda. Pamirsa, puluhan murid sekolah di Perkebunan Dewata, Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, nu dina tanggal 8 Maret 2022 kona kauruk masih keneh diajar di tenda darurat. Maranehna teu bisa balik deui ke sakola asal kusabab sieun longsor deui. Pupuhu pos koordinasi bersama mitigasi informasi jeung bantuan musibah Pasir Jambu, Ciwidey, Rancaburi, Asep Tawani netelakeun aya 242 budak sekolah dasar nepi ka sekolah menengah pertama SMP anu jadi korban longsor. 46 urang diantarana nyaeta murid SDN Dewata anu sakolana deket jeung tempat longsor. Maranehna ayeuna diajar di tenda darurat. Khusus pikeun kelas genep anu ahad ieu bakal nyangharepan ujian nasional. Disaprak 2 minggu ka tukang, maranehna cicing jeung diajar di imah kapala sekolah SDN Cisondari. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur, wilujeng patepang deui dina warta nu bakal lengkap. Amit mundur, amit mupur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.